Pak, Ain Nun mati ketemu Ain teh idhar lain. Atunya idhar. Sinarieun eta mamah meni pinter kitu. Tapi cek Mang Abret mah lain cenah. Teu ngaji eta mah Mang Abretna geus naon kitu cek Mang Abret. Cek Mang Abret mah Nun mati ketemu Ain teh Aina reuwas. Nah jadi reuwas. Apaan panghijeng nu mati? Lain kitu polana meureun ari mamah. Eta mah cara maca. Sakalian atuh tanyakeun ka Mang Abret alif lamna ka mana kitu. Aya cenah. Man kaburu leuleus rek lompatna. Nah, aing jadi lieur aya leulesan sagala. Anteur sakalian we ka Mang Abret. Naon? Erek ngeburkeun eta si Nun mati. Pak isukan mah anter yuk. Anteur ka mana? Ka Bandung. Arek naon jol sea ka Bandung. Rek meuli sendal. Di pasar oge loba, maka jeung kudu ka Bandung sagala ka jauh-jauh. Eueuh teu meunang geus diubek ka itu ka dieu ge eueuh. Emang neangan sendal model kumaha ari mama? Sendal nu sakali ngalengka langsung masa depan cerah. Emang aya sendal model kitu? Aya, Cek saha eta mah sendal nu kitu? cek Mang Abret. Ari bapak sugan teh di mana di teteangan? Tara ka mana-mana pan bapa mah di dieu. Oh heueuh mah. Ari tadi babaturan mama cek mun di Lariung. Eta kunaon? Kasurupan. Eta kunaonnya bisa kasurupan gitu? Oh, lempeuh Yuni eta teh ngaranna. Heueuh apal. Maksudna teh gara-gara naon? Biasana anu kitu mah anu sok ngahulang tarik eta teh. Ah, teu percaya. Ih beneran, piraku teu percaya. Mamah ge pernah ngahulang tarik. Sugan teh rek kasurupan. Pek teh kalah kasarean. Eta mah beuki sare we, tumor, kuman molor mamahna ah. Lain mah, hari tadi mamah ka mana? Jam 10 bapak balik heula mamah eueuh. Biasa nganter Cek Mun ka pasar ngajual emas. Meni lila nepi ka mang jam-jam ka pasar teh mah. Kamu si bahan di jalana, ban motorna bocor, kacugak. Oh, pantesan atuh lila. Lain Pak mau mah asa panganehkeun. Aneh kumaha? Mama mah aneh ka tukang tambal ban nya. Nah bet bujurna sok katempos saeutik. Kembae. Bebas tukang tambal ban mah. Bebas kumaha? Rek tempo bujurna kabeh ge kembae. Pak, mama mah pangkarunyakeun da ke Cek Mun. Emang kumaha? Maka jeung karunya sagala. Mun mah geus alus atuh, boga usaha anyar. Justru eta usahana teh keur tiiseun, sing talambru wae. Beres sumanget ku mamah atuh meh sumanget pisan manehna. Geus eta ge ku mamah teh ulah ngeluh cek mamah teh ka Cek Mun teh yang penting mah semangat. Gitu. Hei. Alus kata-kata mah semangat. Cik bere motivasi atuh anu bisa ngabangun diri manehna kitu tah. Beuki sumanget lain semangat, lain kitu hungkul, teu cukup kitu hungkul. Duh atuh da kata-kata kumaha, atuh da mamah mah teu bararisa. Kata-kata motivasi kitu teh. Oh, bere kata-kata ieu yeuh. Si Jack mah pengusaha Cina eta, sukses eta di Cinana oge dina bidang jual beli tah. Cocok keur si Mun mah. Teu apal mamah mah emang kumaha kitu kata-katana. Usaha mah ciga panganten anyar. Kumaha gitu? Kadang di luhur, kadang di handap. Terus?
Sanajan mimitina seuseut paksakeun we eta. Langkok ge kadituna bakal manggih kangeunahan.